loba film-film teu pararubuh, loba video-video teu pararubuh anu akhirna lain budak jalanan hungkul budak santri barang kiai tos ningali nu karitu mah yakin kagoda nu akhirna ningan terjadi. Da yakin ibu bapak di dieu ge terang uninga masalah-masalah yang terjadi di daerah Jampang Kulon, yakin uninga abdi orang Lebak, orang Ciwaru, wagen dugi karena cepil. Bahkan di Jampang aya kieu aya kieu terang, komo orang dieu. Tah, ayeuna bagian pemuda ngagerakeunna. Mata kade akidahna, iman, Islam isana sing bener. Kumaha yang bener? Nah cukup di sekolah, maaf. Di sekolah belum cukup, tapi di mana tuh? Tah, ibu ayeuna geus luas bapak di daerah Jampang mah pasantren. Ngeseur pasantren. Matakan sok pamit tiasa mah. Sok sajan hayang sakola lebetkeun ke pasantren. Jadi digeneng lah sudah seimbang. Sakola maju, pasantren maju. Supaya kena ulah resepting ke dunia sampai-sampai pohok ke akhirat. Tuh. Tapi seimbang. Dunia sihat, agama lakonan. Sangkilan ayeuna pemuda-pemuda zaman urang ibu bapaknya maaf we. Alhamdulillah di daerah Jampang mah. Tapi mirisna pemuda zaman ayeuna tuh bilih diterang mah tingali daerah abi, daerah Geopak. Dur magrib lain ka masjid lain. Tah, Mang Kuy, Mang Aan, Mang Ieu, Mang Yuhi. Pasti terangan bumi abi, daerah abi. Dur magrib pemuda-pemuda lain ka masjid, tapi ka kita. Tapi ka pantai, ka puncak, ka curug, hujan gencereng dur magrib teh. Eta pemudana. Sangkilan ibu bapak lamun diselidikinya kafir teh teu ridoeun ka umat Islam wabil khusus anu aya di Indonesia. Teu ridoeun teu. Dinas dina Al-Qur'an walang tatuan kal yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Teu ridho henteu. Bahkan manehna bid'ah. Pasantren-pasantren anu aya di Indonesia disebut naon wah gembung-gembung teroris. Santri-santri nu aya di Indonesia wah bibit-bibit teroris. Bibit kumaha ngarajetkeunana lamun di perangan secara fisik kafir Yahudi Nasrani apa di sejarah Indonesia kuat secara fisik baheula dijajah ku Belanda 350 tahun walaupun menggunakan bambu runcing tapi bisa merdeka bener teu nu kumaha akhirna da pinter orang luar mah nu akhirna teu bisa dirajetkeun awakna teu bisa dirajetkeun dohirna moral-moralna dirajetkeun nu akhirna nyiptakeun hiji bentuk hiji benda anu sangat berpengaruh kana rusak moral eta HP. Matakan ayeuna seueur dengannya budak ngalawan ngakolot. Bahkan bahasana sok ngalumihan ka sepuh gitu tah. Gara-gara nonton teu barubuh. Bahkan harita pernah ningali aya kabar berita budak SD ibu bapak jarina eta SD zaman bapak mama terang terus gitu nah pasti mau terang tapi ayeuna ku aya media karena ayeuna HP jadi bermasalah kan jadi riuh. Mudah-mudahan diaping dijaring anak ibu anak bapak mudah-mudahan sing ngajantenkeun urang kali soleh tur solehah ngabakti syariat ka ibu ramana hakikat ka Allah jeung ka Rasulna biasa janten urang kali waladun sabikun anu tiasa ngangkat harkat derajat ibu ramana amin ya Allah ya rabbal alamin. Nu kadua yusallitullah sultanan zalima ku Allah bakal dibere pemimpin-pemimpin anu dalolim. Ketika ayeuna ibu jeung bapak tos teu daek ngadegetan para kiai, ngadangukeun para alim ulama, ceramah-ceramah nasihat-nasihatna, ku Allah bakal dibere eta daerah pemimpin anu dalolim. Kabuktos teu ayeuna sob. Ayeuna ibu bapak